Mang, daerah mana ya, Mang? Di Bang Bara. Oh. Sehu, Pak Epul. Oh, tak. Dah. Cari ini Pak Epul. Wah, panas the best we. Enggak gitu, lokasinya gitu. Cibang Bara, iya ceri. Lokasi itu, lauseun lah. Tuh keur ngariwan sawu. Tuh, ieu Pak Iwan Bolu nuju berdiskusi heula nya. Jod siluman. Nah, yang ikut siluman. Sok pilih-pilih lapak. Ya, leres. Nah, sip. Ya, mantap weh aslina ah. Bawang daun. Main tempola aja yuk. Kakak di tongengan. Kumang. Dulu. Kumaha cenah ieu kolot ieu kumaha kolot ieu. Wawancara heula. Ripuh pokoknya namanya. Ripuh jeung Pak Iwan mah. Aduh, kacau ya. Kolot bedegong. Halo. Let's go. Let's go di mana ya? Daerah mana ya? Daerah Zalakarba. Zalakarba. Namun deui atuh dah hirup. Tah eta. Penting mah hiburan orang teh. Paneangan anu liang. Paneangan lap nyaho nya. Pak Iwan nya, heuh teh mah sararea. Atuh saya pas bae di dieu we. Kurang dek main panjang sama Oh, nya kita heup aing ngaji. Ngagugu atuh Ji. Geus eleh heup cenah. Aing geus eleh disebutkeun heup nya. Tiba-tiba mah. Up. ayo bureuna lian wae di Teuing macok wae mah. Pamungpung Canaraya. Pamungpung Canaraya ya. geus pinu wae teh ngadu teh. Oh, Mang Pe kita tingali ngabus TikTok ya. Inilah gerakan Mang Pe. Sang senior. Dia layanganna. Dia mulutna heula nya. Layanganna tuh. Gila, bener. Ya, kurang ge bener. Sampai laras ayeuna nikmatnya. Biar tidak salah trik gitu. Sampai dulu. Oh. Benar anjir turun we dinyakeun sore nama berarti si sore ieu mah ngara jocong mah we. Si magrib. Warag Waragnya ah asli
aslinya pisannya ada angin mantul. mantu tuh kan ngaduna gitu ya mah aya 7 lapak tuh ada 8 lapak 10 ngaduna Langkung. langgungnya gak ya pokoknya Oh, semua nyeri semua ya sih. Yang dia masih. urang isukan ieu mah pasti we gerabut lah leungeun teh.